Entah simkuring sing aya tapakna tina uraian ieu ka kaum ibu. Tapi sanajan ibu tara salat Jumaah, hargaan ta poe Jumaah jeung neuker Jumaah teh pan disebutna poe Jumaah teh sayyidul ayyam, rajana poe dina saminggu eta. Hargaan ieu mah dumeh teu wajib Jumaah terus salaki jeung batur keur Jumaah, khatib keur gogorowokan khutbah, wer moe pare bangsal di hareupeun masjid bari ngebahan hayam, siuk gitu. Eta teh teu sopan ulah kitu. Eureun sajama ibu teh da moal rugi cicing di imah, konci panto, budak nu ceurik sina jempling, sajam teu pira. Hargaan jelema salaki ibu umat Islam nu keur ibadah ka Allah ngalakukeun ibadah Jumaah, ulah aya nu wani ngaliwat ka hareupeun masjid. Mun budak umur 3 tahun ucing-ucingan di hareupeun masjid, tewak ku ibu cicing sia poe Jumaah tuh batur keur